ngabrak. Duh, dang 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 hati kuring ngerasa bunga boga kabogo jauh orang luar negeri alam. Kuring ngerasa bunga boga kabogo jauh orang luar negeri Mana syarua di boga kabogo orang luar negeri. Mengepot sarua kuring boga kabogo orang luar negeri mengepot. Aduh ai kitu mah syarua ja sareng sim kuring saha eta jenenganna ucir namina saha kitu maksudna ai kabogo sim kuring mah namina teh miabai. Nu benar Mang Opot, kok saruanya namina miabai. Ada namina miabai gitu sarua samsing kuring. Nya make sarua cik atuh urang saruakeun mana foto nama ada usir. Ya Mang Opot, fotona aya di dieu. Boga dak dekah fotona geus di screenshot. Mana coba ningali sim kuring euy. Bawa sarua euy. Iya Mang Opot. Kabogo sim kuring. Aduh, gini sarua jeung duit kita mah sia. Si miabai eta mah euy. Tidak kabogo sim kuring oge apaan orang luar negeri. Si miabai. Alah, Mang Opot kurang ajar. Sarua jeung kaing kabogona Mang Opot. Mana nu kurang ajar mah? Mang Opot kurang ajar euy. Diam-diam menghanyutkan Mang Opot euy ternyata ya. Ku aing sia dileg-leg sia. Ulah sakitu. Mane arek oge di sarua-sarua kitu. Eta teh miabai teh kabogo sim kuring. Nyaho teu mane kucir teu balik sia. Mang Opot sarua teh kabogo sim kuring. Miabai mah. Wah, sia ku aing. Daun ayeuna mah Sia ku aing dihakan, sia ku aing didengeran. Ulah sakitu. Arek deek anu ngamak mah teh heula eta kabogo sim kuring si miabai. Mang Opot dawuh. Geus gerut wae jeung aing si Mang Opot. So, sia ngajual ku aing dibeli. Meuli naon aing teu ngajualan naon atuh. Sia mah gede rahul, gede hulu. Sia mah sarua wae awewe teh hayang aing eta kabogo aing miabai teh. Henteu eta teh kabogo sim kaing. Sia Nah, Mang Opot mah kitu. Yang asa aing kitu mah ku aing didengerin. Itu lah sedih ulah waka main nengul. Uang bereskeun aduh ari mah masalah mah. Teu bisa kitu. Jahat. Iya Mang Udus. Iya. Nanti si Cepo ada si Ucir hayangan ka kabogo sim kuring. Apa awe maneh? Teh sarua kabogona tuh da jeung sim kuring. Gampang bobogohan mah. Tuh kudu kumaha nya, Mang Udus. Bobogohan mah geus bisa usaha maneh teh. Gitu. Usaha geus bisa bobogohan. Eta bisa usaha mah tah bobogohan pamali leutik keneh. Tah kitu sia teh kucir dayekeun Mang Udus. Mang Udusnya deek mun sekolot wajar we atuh bobogohan oge nya. Wajar bobogohan oge. Sarua atuh deek datur beranjak dewasa. Itu bisa kitu. Yang Udusnya kumasuk eta pegahan si Ucir Mang Udus. Kieu Cil. Mang bisa ngajen can. Can? Gampang bobogohan mah ngaji heula.
Oh, tak kitunya mengudus. Mana ge sarua. Ya pandai mah geus dewasa. Dewasa. Geus digawe, geus usaha. Hembay geus Alhamdulillah bisa ngaji oge mah, bisa gitu ya. bobogohan ge. Nya. Ngaji can bisa bobogohan teh. Oh, gitu Mang Udus. Dengekeun ku ceuleuh. Nya. Tak kitu ucir dengekeun mengudus. Eta mah mi abay mah kabogo sim kuring nya. Punten nya kitu nya. Nuh atuh nuhun atuh mengudusnya. Hampur salaman. Sok atuh salamankeun mengudus aing hese nya kelana lah. Hampura. Ada gitu perpelukan. Oh. Alah keluargi sadaya. Punten we urang mah da imah hiburan nya. Mangudus. Alah aya wae si ucir euy. Mane ngambek wae. Sim kuring mah teu penting heula, teh mah kaboga sim kuring. Si ucir sarua kaboga hayangeun ka sim abay. Oh, kasih mi abay hayangeun. Oh, mangudus gitu caritana mah. Mangke ngaji heula, dan bisa ngaji bobogohan. Orang sambut heula eta palawargi mangudus. Sambut. Kumaha damang palawargi. Tos salami urang teu syuting itu palawarginya mangudus. Nya. Sehat palawargi. Emang udah sehat? Sehat. Syukur atuh sehat mah alhamdulillah. Alah palawargi eta madahan sa ukur hiburannya urang teh nya. Hatur nuhun satu acana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.